Sampurasun. Di dieu abdi sareng rencana sadaya bade nyumpunan tugas biantara ngeunaan munafik. Sata acan dilajengkeun kana videona, tepangkeun heula wasta abdi Silviana Ananda. Wasta Abi Alia Rahmawati. Wasta Abdi Arsyad. Wasta Abdi Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat surah Allah. Anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang judalan wae ieu carita teh ku judul munafik. Naon sih munafik teh? Munafik teh nyaeta hate jeung perbuatanna teh molebar, tapi mun bahasa ayeuna mah nyaeta bermuka dua. Bahaya pisan jelema munafik teh terkadang arurang sok manggihan boh di lingkungan pagawean, lingkungan imah jeung manehna teh sok ulu biung kawas aya nu bersimpati kos nu nya siga nu bager teu sesuai jeung pagaweanana. Jalma munafik teh bahaya. Kunaon bet disebut bahaya? Sabab bisa nyilakakeun boh di dunia atanapi jeung engke di akhirat. Sakumaha saur pidawuh Rasul, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda jelema munafik aya 3. Lamun ngomong manehna sok ngabohong, lamun janji sok diingkari, jeung lamun dipercaya sok hianat. Jalma munafik teh lamun ngomong sok bohong, bahaya ari ngaranna bohong. Pasti menimbulkan fitnah. Fitnah teh lebih kejam daripada pembunuhan. Ngomong ka ditu, ngomong ka dieu dicampuran jeung bohong. Ka ditu beda, ka dieu beda. Geus moal bisa dipercaya jelema anu sok bohong mah. Jeung lamun janji sok ingkar. Janji tara ditepati, ripuh lamun jeung geus ingkar. Janji geus teu bisa dipercaya ge ripuh sorangan. Tah anu paling bahaya lamun dipercaya manehna berkhianat. Bahaya pisan jalma hianat mah. Nyilakakeun boh di dunia atau akhirat. Jalma munafik mah bakal cilaka. Saur Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyaril munafiqina bi anna lahum adzaban 'alima. Kabarkeun ka jelema-jelema munafik yen saanyana maranehna bakal meunang siksaan anu pedih. Quran surat An-Nisa ayat 138. Musuh nu paling bahaya teh nyaeta jalma munafik. Soalna manehna teu nganyirikeun, nyaho-nyaho nyilakakeun, ngajerumuskeun, di hareupeun mah kos nu enya, ari di tukangeun mah beda. Lamun urang boga babaturan anu kitu, elingan. Lamun teu bisa dielingan, ku urang doakeun supaya manehna bisa berubah. Tong patiting di deuketan, bahaya. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina sifat munafik sareng ditebihkeun ti jalma-jalma nu munafik. Amin. Ti sim abdi sareng rerencangan sadaya dicikapkeun sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Sakitu anu dipikahatur, sata acan mungkur hapunten bilih aya catur anu teu kaukur, aya basa anu teu kareka, tutus langkung tepang heulang, bobok sapanon carang sapakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.